Ieu anak naon anak manuk piit ku meno ajang. Ieu lelehan jadi cek cenah mah cek batur kudu ku ieu anak piit. Jika si Raden Gonggo ha. Padahal ieu teh heueuh anjing anu pangelumpatan ieu. Minta nomor cenah opat angka di dieu angker anjing tanggalna ge. Tapi aing butuh anak manuk ieu teh. Di beh mana wong nu tempat eta teh? Taikeun motor ketemu wong teh. Tempat-tempat. Oh, tarik eta kaciri. Tapi batur geus loban sukses. Oh, batur geus sukses. Sok kada kopi hideungna cek si Ejang. Ieu. Ah, iya den ieu. Tentang teh. Tapi batur kumaha? Ye, batur ge sarung teh, suami teh. Yuk dirinya. Ieu kopina lian. Cing Eyang aya wartosna nu sanes mah diparasihan pimilikeun harta naon nu kinten-kintena matak ieu abi nuju ieu Prayogi Eyang. Aya naon si laing? Eyang Prayogi naon we harta-harta nu kira-kira berharga bagi abi Eyang. Keun ku kaula dibere. Ya cekeng ge den di dieu mah. Alamanya Minta naon deui mumpung hadir ini. minta nomor sekalian Eyang pami tiasa mah Eyang nu opat angka nu zaman ayeuna luh ame menuju Prayogi ya. Keun ku kaula dibere. Tangatkeun ku si laing. Sabaraha Eyang? 7. 7 Hiji. 4. 2. Alah 7 hiji 42. Eyang manawi syaratna naon anu teu abot? Pokona mah kadieu turahan motor hiji. Mun Eyang ayeuna Ayeuna segera. mun ayeuna wih ayeuna disimpan ka dieu. Wae tata si Raden Gonggo teh. Wae ditipu di cenah ngokod motor ayeuna. Eyang, Naon? ieu motorna tos disiapkeun di payun. Nyakeun. Sok, Ayeuna mah kieu we. Tuna motor mah di dinya jig ka itu ulang alieu ka tukang. mohon Eyang. Sok. Ya kopina Eyang kala. Eyang Mohon. dikucekeun kopina tah. Kopina Eyang. Tod. Ulang alieu ka tukang. Anjing, ku aing mah mejeuk na goblok sia ku aing mah ditipu si Raden Gonggo teh tah. Anjing ku aing mah. Keun aing mah kopi heula nginum ku aing mah. Motor boga anjing ku aing mah.